sial doangan. Dongok kesempatan emas dilewatkan gitu baik. Coba sih adung men aya keberanian. Geus boga BBM meureun si ayeuna. Dah doangan lah. Kesel aya. Kesel dah. Haram jadah jasa kurang aing pijeng sia-si. Sia-sia aing ngawih ge, aing kapanggih jeung orek taneuh mah sambar bledeg, karera doang lah. Adung, tungguan Marsa. Adung, tungguan Marsa. Parah eta jelema, lompatna kenceng jasa kos kuda. Kan aing mah ngimpikeun Harun sih, lain ngimpikeun Mumoy. Loba salah pasna ieu aing ka Harun. Kudu minta maaf ieu mah ieu. Marko ajis ieu segala jogamannyana. Aduh, jadi tengenahan kia atuh. Kudu minta maaf ieu mah. Habis pikir mah kabudak piluan. Karega amat nya ka aing. Sakit teh sakan sainum jeung aing. Kok bisa-bisana nyanipung aing. Habis pikir aing. Guys, tumben ya Adung can nongol-nongol di tadi. Kesel banget ya gara-gara kamar disebut colem. Atuh kagugup we ngadengena. Masa tibang kapanggih jeung Mumoy doang ge mani teu paeh teu hirup si Jis. Aduh, aing mah. Oh, aing ge teu habis pikir tak ka budak. Ayolah, urang tangan teh budak. Aing mah ngeri ke busing bunuh diri doang teh budak. Eta sih jadi lalaki eueuh kawani, dasar colem. Ayolah, urang ledek deui. Sugan be nya makin stresnya. Stres ya Bu, enak batur diledekan bae. Tambah edan ya.
Ayolah, let's go. Orang teangan tuh budak. Aduh, kudu ngamar kojis jeung tebu ya kos mah. Ambilnya bisa minta maaf ke Harun. Aing mah kadung kunaon ya, kok cowok sifatnya gitu jasa sih, dingin jasa. Hayang aing malah mun bogoh ngomong ke muy, aduh bogoh kamu muy, resep kamu muy. Tinggal ngomong gitu doang ge ku heseun jasa. Ieu mah malah ngajedog be. Uyuk henteu ambekan henteu. Kitu jasa tah aduh. So jasa aing malah mun inget kadinya. Cie, nuker kasmaran ngalamunkeun saha tah? Cerita atuh ka eta. Ih, boro-boro ke kasmaran. Jarengkel mah heueuh be. Jarengkel ka saha moy? Ah, kanu ngaranna Adung Markudung. Emang jengkel kunaon ka Adung moy? Atuh bayangkeun besal, kumaha hendak teu kesel coba. Kamari penting kan malam Valentinan, terus aya Adung ka imah. Terus atuh cuman merek kado doang, ngomong henteu non henteu. Ti datang, tepi kabalik, cicing be. Atuh orang mah ngomong naon kayaknya. Aduh. Ih, celem amat eta Adung jadi cowok. Atuh mantakan. Beneran ja, lamun hari teh aya kebel pegat, aya setruman, geus disetrumkeun ka nyana aing mah. Sugan be lamun geus disetrum rada uyek. Atau modal anak batu di setrumah. Sabodo teuing lah. Heueuh sal, sabakna dikerjain teu kemari. Dikerjain teu saha? Eta kamari anu masalah kado Valentine teh ya. Emang teu meunang kitu sal? Ih, kesel nyawa sal. Kok kesel sih? Atuh kesel lah, masa merek kado non bae sina. Segala runtah lah, cangkang cau, suluh, daun garing, diasup-asupkeun. Pokoknya mah, lamun nyawa isina mah kesel lah. Kocak amat eta isina muy. Kok bisanya ngerjainna kadinya-dinya? Teu habis pikir. Emang saha muy numikeunna? Eta beubeung Harun jelek men. Tapi asli lucu muy, unik dih. Aya-aya bae di kerangan jelema nu kos kitu. Kos nama mau terjadi di kampung-kampung lain. Mungkin ieu meureunnya muy anu disebut kampung kecil 1001 cerita. Tapi oge sih, lamun dipikir-pikir mah lucu. Bisaan tah Harun jeung Lekman idena. Bangga emang muy. Jadi warga Karbus Keranggan Setu Tangsel. Sarua sel, mumuy ge bangga jadi orang Sunda. Karena kreatif anak mudana bisa bete ya.
aing dengan sia. Kemana bae? Fokusnya ke mana dengan si aing ge? Lah, setengah jalan dulu. Harap bener. Woi, tuh jelmana. Mana? Itu. Aing sampeurkeun. Ayo. Ayo. Ron. Dek naronde bae banget sia. Can paruas sia nyogaman aing, ha? Can puas sia nyen aing menderita, ha? Can paruas sia nganyerikeun hate aing. Babaturan model naon sia? Aramis keur aya perlu jeung butuna doang banget sararia. Lena ki turun. Lain kitu kumaha maksud sia? Justru kami kali ini minta maaf Run. Ngarena bener sararia minta maaf. Teu kace pokona mah aing geus tanggung nyeri jantung ka sararia. Pusing anjir mun kieu jadina. Run. Dek naronde sia? Ulah sampai ngeluarkeun jurus yo. Ayo saya maju duaan. Ayo saya kadieu. Lawan aing dua-duana. Ai henteu Run, henteu. Ai aing mah teu deuk nanaon. Adi ge ngajakan ngopi ke sia. Ieu rokona aing urang ngopi. Ayo dong ka dieu sia. Aing nu kuliwa mah kuing sia ka dieu. Sok naon biasa mah Run. Aing mah cara tebuy, ngajakan ngopi. Tebuy ae rokona, aing kopina. Ayo awarung. Oh. Tadi atuh ngomong, aing ngajak ngopi jeung ngarokok mah. Gos ayeuna mah, aing di hampura sia kabehan tiluan. Wolos jeung aing mah ulah panik. Wih, bener Run. Oh. Ayo tuh. Ayo, Ngarokok mah. Action. Sial. Dongo. Akhirnya doanganna teu kapake. Anggon musik atuh. Oh. Tenang jakmu. Muhabat. Action. Can, aing mah Agung. Kalau mun kasih action. Oh gitu. Heeh. Aing stop. Siap. Bari ini tah. Jadi misalnya tah. Bari kieu. Ada misalnya na. Terus ini ya. Sila lawanan bae ulah kan ulang. Oh iya. Ulah lalak gituin. Gitu. Penguin. Jalan aku masih aja. Dari tadi. Ini apa ya mah? Bagus. Ngena benar bagian itu ngunyah tuh. Jadeng. Ayo. Action. Itu mah Action. Sia-sia aing ngawe, aing ngimpina jeung sia mah jeung orang taneuh mah. Action. Sambar geledeg. Geledeg. Action. Action. Kermari penting kan mau. Kemari puting. Siapa nyelena ka dieu? tak gitu boleh kayak gitu. Keula tuh. Action. Bangga aing mah meuh. Action. Lain kitu mah. Lain kitu kumaha maksud sia? Iya. Lain kitu kumaha maksud sia? Siap. Hah? Nyelena ka dieu kamar ko ya cerita nya. Kamar ko aja. Iya ka kamera tenan. Action. Lain kitu kumaha maksud sia? Cut. Yuk, mainan siap. Action. Action. Dek naronde sia, ha? Can puasnya nyarogaman aing, ha? Can puas ya yang cerikeun hate aing. Cut. Suri. Arah, tahu sih. Action.
Action. Action. Ayo saya maju doang. Apa salah saya izin? Disia dong. Sangaran siya. Harun bos.